Urang kudu buru-buru ayeuna keneh hayu urang kudu berwajib atawa urang nepungan ketua RT heula urang nepungan ketua RW urang saksen ku salarea di dieu ieu si Adang ulah dibawa ka ajeun polisi nu ngajemput ka dieu laras teu neng nya Pak Haji kalarasan abdi gaduh kenalan urang telepon ka di ayeuna Bu Mirda tuluy bari cengkat ka salah sahiji ruangan teu katingali deui ku urang Bu Mirda ngaleos sabab di eta imah meuni sakitu upluk-aplak jeung legana katinggalna teh saleosna Bu Mirda Pak Haji Hamid tuluy cengkat ngagedi ngadeukeutan Mang Adang bari pok cumarita sadang si laing ngeueuh kasadaran sia si laing modal, si laing nyatu, si laing di baju, si laing bisa hirup nuturkeun dunungan sianya eta almarhum jeung Neng Mirda. Nah, si laing bisa hianat gitu Adang. Lamun ayeuna cek paribasana Pak Haji dek kagugu nafsu si laing dipaehan ku Pak Haji si ayeuna ganeng sia geus eueuh maneh keur ngomong engke hareupeun sararea sia balaka ka polisi lamun si laing teu balaka badaog kana hulu si laing Pak Haji Hamid galak pisan katinggalna tekung silila Bu Mirda ngurunyung deui bari pok cumarita Haji atos ku abdi dilaporkeun antosan surat di dieu Pak Haji nya Neng kumaha tuh KRT KRW wartosan atos ku abdi nemeh ditelepon sadayana Pak oh nya atuh kitu mah sok calik Neng tenangkeun di dieu tenangkeun Den punten atuh bukakeun gerbang payun Den tetiasa mukana Bu kumaha Pak Haji mu ya bukakeun kunci na we atuh Den ning tadi ge sasah Pak Haji digedeng-gedeng oge oh nya Den ieu kuncina geus sagedap Bu Mirda tuluy ngoloyong kana lomari sok atuh dibikeun ka urang teh lila belenyang we atuh ka hareup tur teu meuni asa jauh ti urang diuk rek kaluar teh urang ngagedi geus hareupeun panto bingung deui wae eta panto kaluarna meuni teu bisa urang muka urang grentes na jero hate aduh naon di panto dijentina naon atunya dikunci atawa henteu ieu teh panto teh nahanya bertak deui urang balik deui ka Bu Mirda bade pok urang cumarita Bu punten itu panto anu kaluarna abdi teu tiasa mukana kumaha aduh Deni mah teh odop-odop teuing Pak Haji Hamid tuluy cengkat Bu Mirda oge ngilu cengkat nuturkeun ka urang geningan aing ku Bu Mirda mah dikorekeun saeutik berai atau paton teh muka urang teh buru-buru bertek keluar tur ta urang muka gerbang geus kitu mah urang asup deui ka jero imah tur ta ngariung deui di tempat anu tadi diuk urang keur diuk tiluan bari ngobrol ti kaanggangan kadenge hawar-hawar suara sirine anu nyamperkeun ka tempat-tempatan tetelannya pisan geninganan sirine nu keur disada teh asup ka halaman imah Bu Mirda bemper kadengena eta sore sirine urang buru-buru muru kana panto barang berai panto dibukakeun katingali jung jeleng sababaraha polisi tina mobil patroli selamat siang Bu iya selamat siang Pak apakah ini dengan Bu Mirda iya Pak saya sendiri benar kejadian di rumah ini ada kejahatan iya Pak itu penjahatnya di dalam sudah kami amankan polisi anu geus nanya ka Bu Mirda tuluy malik jeung marentahkeun ka anggota polisi pikeun nyergap anu aya di jero. Geus kitu mah polisi buru-buru asup ke jero imah. Tur tadi parentahkeun Mang Adang pikeun dibuka kalayan kudu buru-buru diborogol cek salah seorang polisi. Nya pisan geuninganan. Mang Adang dibuka lakbana, dibuka talina tur ta buru-buru diborogol ku salah seorang polisi. Nunggus ka borogol buru-buru laporan ka komandanna tayuhna mah. Siap Dan, pelaku sudah kami amankan. Melaksanakan tugas dan bawa pelaku ke mobil patroli. Siap. Opatan polisi mawa Mang Adang pikeun keluar. Iya, Bu Mirda.
Iya Pak. Bu Mirda nanti ditunggu di kantor polisi untuk diminta keterangan. Kami pamit dulu ya Bu. Selamat siang. Selamat siang Pak. Geus kitu mah atuh anggota polisi ngawes di tempat-tempatan jeung arasup deui kana kendaraan. Gempeur ngadengena soras serine anu kaluar ti imahna Bu Mirda. Pak RT, Pak RW jeung warga masyarakat ningali di tempat-tempatan tur retap pinuh pisan diburuan, loba nu nanyakeun jeung segala rupana ku Bu Mirda dibeberkeun segala rupana. Pak RT jeung Pak RW ngabubarkeun kabehna warga masyarakat tur ta urang buru-buru untuk pandai gerbang jepret dikunci ta gerbang. Pak RT jeung Pak RW mah asup heula ka imah Bu Mirda ngariung di imah jadi limaan. Pak RW pok cumarita ke Bu Mirda. Nantu diem pok. Aneh kan udah ngomong dari dulu sama empok. Ada nggak betul? Empok nggak percaya Aneh Cang. Bukan nggak percaya kayaknya Pak RW. Tapi Neng Mirda belum melihat secara langsung seperti nama gitu nya Neng. Mun Pak Haji, abdi taca ninggal kieu we ayeuna. Meni nyeri perih larawirang ka sorang ku abdi. Apa tumpok? Sakit hati yang tak ada duanya Pak RW. Cek Bu Mirda harita bari jeung ceurik turut cari mas bas kuci mata. Jeung nyana atuh da. Hate Bu Mirda menyeri perih larawirang pasti naik ka sorang ku anjeunna. Nu kahiji geus 12 tahun papisan jeung nu jadi anak, anu kaduana nu jadi salaki geus mulih langkung ti payun. Nah, empok kan ngomong tadi ame tetangge nih. Kata empok ada kabar baik. Kabar baik apa tuh, Pok? Itu Pak RW. Anggara yang dulu diponis hilang ternyata ada di Bandung Pak RW. Alhamdulillah dong Pok, nape nangis? Itu kan yang diharapkan kembali lagi. Yang menjadi sakit Pak RW karena Anggara dibawa oleh orang-orang yang ini. Ada dan yang lainnya. Bu Mirda telabasnya di tanah teka bendung kuci mata anu nyakselakan mapai-mapai pipi.